Namun dina sapani hadis Kangjeng Rasul nguningakeun an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Rasul kantos ngadawuh sanesina Ali kumaha Kangjeng Rasul as-sabru ala salasi as-sabru salasun ari sabar teh aya 3 wihan deui jadi sabar teh hamsun nafsi ngajaga kana diri atanapi deui aya ulama nyebatkeun adi sebatna sabar teh tarkus syakwa min alam min balwa ninggalkeun keluh kesah tina nyerina bala sabar. Jadi ke orang kenging cocobi di Gusti Allah dah pasti bakal kenging cocobi maka orang tengaluarkeun tina lisan orang kalimat keluh kesah ulah aya kalimat kitu teh lamun tos kaluar di lisan urang eta teh tos teu sabar tapi lamun di payunan Allah mah tengah wengi urang ngobrol nyalira sasina HP ngobrol nanti pengen Gusti Allah dina sajadah Gusti gitu enjing abdi teh dinten ayeuna can gaduh artos Gusti ka Allah eta mah sabar Gusti murang kali hayang sakola Gusti murang kali rek nikah can boga duitna Gusti murang kali hayang disunatan can gaduh artosna eta mah kapaeun Gusti Allah eta mah sabar lamun tos kajami keluh kesahna teh eta mah tos teu sabar